Nah, itu agresif, Pak. Panas. Panas. Cok, boleh anak mana? Ya nu teh heula keneh. Anyar. Anyar. Aya nu teh heula keneh. Oh iya. Dia lamanya kan yang manggung itu kan gede. Kan agresif. Kan mau hiji kamu? Kan saya tadi mau terus panjangnya lurusan ini itu. Kan paling oke 15 kilo, 17 kilo. Kanca. Kan ada anak kan kotor mah. Kotor mah. Kotor. Ini mau koneng kan kawan mau koneng. Ah ya di rumah. Si kopret geletak. Lanjutkan rupanya. Mau masuk. Sanca nu si emuh ngan pada suwing no. Geus dibikeun teh ge. Sokot wae. Ngan suwing. Cep dewan. Halo, ya kieu. Di dia tuh. Suwing geus kamu di suwing. Bibirna urut galak tadina urut ngabantingan kawat. Emang keluar. Daya najongna. Yang minum panas. Oh, agresif deui geus ieu. Kayak di mana? Haus. Udah panas nggak? Karena malam pisan ini. Kan mikir kamu. Sienan ku orang mah euy. Rada era ku orai beurah kieu. Nya rada era mending kene gunung itu nu 15 kilo. Heeh. Ku ieu mah era kudu karar itu mana. Penting. Turun mana? Si Panji di dia di Reja. Ini pemajikannya anjing lewat teh. Korea
tulang. Anjing taring. Beda jeung si Taringnya kamu eta Oh, tanah buntu. buntu taringna. Tah, Calangap. Calangap paling hang nempo. di pinggir ada apa? dihareup pangareupna. Aya nempo nu kitu mah buntuna. Tuh, Ya, ini nu di nu kitu eta mah tah, sihungna teh. Ieu. tah di pinggir, tah. Heeh. Eta urang nu gangasna teh nya. Nah, eta koneng tah jeung piji yang peurahna. Kali Tah. kecap ke rumah. Tah, di pinggir, ke tah. rumah sakitnya. Kitu nya. Terus kieu mah rada era apa kana mah kok arai kararieu malah. Caranya pengoge teu Da kusanca mah paling oge rabet nungku. Si Ade teh keur soek ningan. Anu kieu mah urusanna jeung rumah sakit. eta tulangnya seperti sepotong gitu nya. Nya. Da menang di alam. Iya mah. Oh jadi eta teh lamun ngege teh keharup benernya si taring teh nolong. Karup tua. Daerah urang mah eueuh nu kieu mah nya naon? Saya di urang. Harideung mungku. Di urang mah di Raja aya Cililin. Di urang mah nu harideung mungku. Harideung mah heueuh.